1, 2, 3. Ya, Asia teh hidang, molar wae atuh gawe teh. Geus kudu arek ka mana atuh? Sipannya apa tuh? Kejo geus eueuh di mah. Masih mana teh? Kage arek nangan keur eureun tibang arek kejona doang mah. Bener susah tuh ya. Kan. Ya jangan molar wae kumaha. Ngan nyarekan jeung nyarekan pagawean teh sapopoe eueuh gadag pisan. Kalau mau dicarek pan mana mah nyosorangan, molar jeung molar teh gawe teh. Meni cerewet pisan batung teh teu gandeng. Salaki ngagolet cerewet ieu mah. Ieu mah eueuh pisan ieuna. Ya geus ngalah naon ti ka ditu tuh ngalah keong, ngalah tutut, ngalah naon we. Arek keur hayang sare heula arek. No sore. Terus kan mah. Ka ditu ya. Atuh kejar ah. Ini cerewet pusing. Buka pamajikan teh lah. Sabar. Anak kumaha. Agar mah. Anak mah kita angka we. Kumaha urusanana ieu teh? Baru dah kamarana, piraku pimpinan kudu sorangan ngajak ke kumpul ngariung, tapi areueuh hiji acan ya baru dah kamarana mangkatna nya. Emang teu pusing gitu kan pikiran. Damsu arareueuh, dacong areueuh, tedi areueuh, kamarana mantogna ieu budak. Rieu pusing. Kamarana budak teh nya. Ai tanya karak pucungul. Ai mana tas di mana wae coba rek nanya. Jadi kieu mah Kumaha? permasalahanna kita kan selaku preman ya kan? Iya. Otomatis beneran preman mah otomatis kudu persiapan dimimitin atuh eta. Emang bener, tapi iya kan anunya kalau wilayah iya coba saha coba maneh. Wilayah iya sakieu legana. Oh itu Alahan. Mak. Hah? Mak. Ya aing nanyakeun ka sia. Ya mah bos kieu mah bos ya. Kumaha? Soalnya kan hari ieu teh pan usaha teh harese mah bos. Iya. Komo saya selaku preman eta. Preman itu kan komo ene jelema usaha nu dagang harese sulit. Iya, tapi anu dagang sulit urang kan jiwa preman. Tapi preman ge da hati mah tetap ping. Setelah teganya gitu. Rasa boga pikiran kadinya. Kudu bogana jiwana kudu raja tega ai preman mah. Raja tega kan didoakeun boga raja singa kumaha. Mane mah pikiran teh ya otak ulah didangkut. Coba arek kumaha urang geus kieu borok-borok acan boro-boro kopi gitu boga. Jadi kieu permasalahanna mah aya. Sebenarnya saya teh tadi terek mau duit teh 5 miliar. Joko sabab mah bising arep-arep di si mah bos ieu. Saya buru rusuhan we kali kitu. Ya emang eker butuh ayeuna teh mak teh sabenerna mah titipanan parareum eueuh. Banyak kabeh nya. Biar nyek kabeh gitu. Tah eta masalah kunaha coba. Tah hayang seurik lah segala teh segala maneh ajak umur ka kolot. Oh nya barena preman mah enggak boleh seuri atuh. Geus dila ya mah ya geus dila ya geus teh nyekek ya. Oh nyekek botol. Lain nyekek maneh. Sing urang panggil baturan. Kamarana coba panggil. Kalau namanya temen ya. Iya. Geus boga sandina. Oh, sok aya. Pasti lamun geus dihuitan ge ngrudu lah. Di mana hararasem ya lah. Hei, Kemana sih? Tah, udah masuk kali ngawit ya, Mak. Nongol, Mak. Ya, coba. Pantes emang ya ngaranna indung makasna jepit kieu. Gua senana jepit. Dijual sepatuna pakai beli rokok lah. Ya kumaha ya? Enak kieu ya. Eta di dinya. Ya objekan orang. Gimana? Gua aku gitu. Esen budak mah. Budak gitu. Langsung. Ya. Cong. Ya mana Ted? Ayeuna mah kieu weh, mana wayahna? Ka pasar. Ke pasar mana? Ya pasar mana weh neangan kaributan. Nang kaributan. Heeh. Kumaha, Cong? Oh, nang kaributan. Jauh lah nang kaributan mah. Ya kan orang selaku preman, Bang. Bang, tak akan jadi pimpinan. Oh, teu mau nang ya. Usah ke kamar ke. Kumaha sih mah? Oh, Naon di dinya? ulah. Ini ke zaman ribut enak mah. Ya ayeuna mah urang teh zaman ribut ulah sok. Urang teh pan ketua preman. Nurut. Ulah nurut ke preman. Ih, buku orang preman. Aku masih teh. Orang selaku preman yang ganteng gitu. Preman aja. Oh, Iya. iya, bos preman. Prospek
teh bos preman. Ari ieu Iya teh naon? Ada ngomong. Ya, ngomongna budak wayahna we hampuraeun. Mimilu we ngomong berenang. aya kumaha ieu? Ya urang teh dengan ieu ya, ributan gitu. Jangan keributan. Ulah ulah naon coba mak rek nanya ulah teh ulah naon. Oh nya ulah ribut. Tak tuh, lain preman ribut mah tuh. Oh, Mikir dong. Preman keributan. Ari dina ribut aya untungna eueuh. iya, emang eueuh untung. Emang jiwa preman embung aman. Aman hayang teh ribut wae. Hayang ribut Hayang teh rugi wae. Nah. Da lamun hayang rugi wae mah jangan geus luncat ka itu ka ragasi. Ungan coba. Bisa mak. Mak kieu main mah. Masalah kemana? Orang yang ribut nah saya. Ulah nyoba-nyoba ambek Sorangan mah hayang ributan mah. Ayo milu mah. Milu. Mending milu Oh, saya. milu cenah hayu. Milu. Ayo. Milu. Ketuaan ya. Oke, bos ya, bos ya. Iya. Ketuana buleud. Aduh kesek mah budak. Emang nage baroga anak buah eueuh nu sahijieun. Ayeuna titah neangan, eusi beuteng. Geus eueuh komo tah si budak mah ara rese pisanan di damsu. Awewe nu diatur. Bari nyerikeun. Bari jeung dinya nyeri wae ge. Arek kumaha carana tah si Teddy doang ku anak buah nu bageur mah. Dacongnya kitu urang ngatur wae ngalawan kakolot. We sugan bener dari preman mah da emang nage bener maneh mah nurut untuk pasti dacong teh damsu ngatur awewe. Mak. Mak. Ya. Ieu neangan ribut hese, Mak. Hese ribut teh. Naon maksudna maneh kudu hese geus diwarah? Buset, jalma ditanyakeun ku saya. Ayeuna mana diwarah teh leutik. Sina neangan kaributan hara rese. Maksud maneh kumaha? Ieu urang nanya ke warung. Wah ribut teu. Eueuh cenah, urang nanyakeun deh ka dinya ka pos satpam, Pak. Ningali ribut teu. Eta mah rahapur mah. Urang geus capek mana ribut teu, Mak. Masalah yang ribut eta. Dengekeun kaributan lain harana ribut. Lain. Kaributan teh pasea gelut, biasa. Kutet. Gitu. Nah, itu. Gitu. Heeh. Geus aya mah gimana? Teangan masalah. Lain ribut si ribut lain. Lain ngaranna teangan masalah. Oh, masalah. Ala rese tah neangan kaributan, ara ribut. Dasar bangkawara anak teh atau warah apa? Aya awewe tuh. Make jaket beureum. Alus tuh awena mah. Sahanya. Geulis ya. Cengar-cengir. Rasaan bogoheun tuh awewe teh. Beda seri we nya. Katanya keur saha ngarahna. Tah, yo. Iya we mah ye. Mana? Tah, urang mah geulis da. Hah? Geulis ya mah. Geulis. Heeh. Geulis kumaha? Aku tuh boga tetempoan. Ih. Wah, tahu diprediksi nage beda sih kita. Tadi mah rasaan baju beureum da. Tapi gua salah. Salah gitu. Salah nempona beureunan tuh, cuk urang limit ieu lage. Ieu cek dinya kumaha? Yeh, goreng. Aku sok kitu main serang tempo eta baju nage we hideung make zaman ayeuna. Goreng kuku Lain lain sia. dia kumaha matana sih jelek. Awewe goreng kieu disebut geulis. Nya geulis abdi beuti kabungul ge geulis. Nya ting goreng bener si Amang iya. Anu geulis. Pemain agak ku sorangan Ya, gua. acek pendirianna mah geulis. Tapi kan buat saya mah tidak menarik. Lain level saya ya Tuh, mah. hitam bujur aku dempok itu piraku kot lengi. Banyak. Anggaranna saha sih ya? Ada abdi mah tos di bubur bodas bubur hideung jeung koneng malahan nu kumaha teh. Bubur bodas, bubur hidup, jeung koneng. Heeh. Jadi nami abdi teh dinamian ku mate ngaranna teh masalah gitu. Salah. Ngaran abdi mah. Betul nyebutkeun masalah ka dieu tapi jaraknya Nah, pun. bener, ini mah geus kepanggih je masalah. Orang bawa masalah aja. Orang bawa Atuh
Jangan masalah. Ya ulah teh Jangan masalah. Ayo, bawa. Nah, ieu teh sangandeangan masalah candarata. Yang minum cai-cai acan dah ning ngarokok heula lah. Aduh, dia barudak. Nikmat ngerokok menu murah ge. Kamarana neangan masalahna ieu budak atuh. Nu sahijieun. Ayo. Tah. Datang geuning aja. Lain masalah tah. Karo. Ya bawa rokok. Ngerokok di itu. Kok nyari ngarokok mah Bawa. penting nyari ngarokok mah. Ngerokok maneh. Ieu Mas, ieu kumaha nih ieu? Heula ieu ari ieu mah wa babagi bonteng di mana sih? Uga abdi teh heran. Kunaon abdi canak. Siapa teh kieu ieu? Abdi kan keur bingung. Heeh. Bingung cek teh kumaha atuh kahirupan teh. Bener. Gua apu lalaki. Terus Cenah kieu ieu mah geulis, ieu mah goreng. Kayak nanya ke Nabi, cik abdi teh kieu jawabna. Nabi abdi mah masalah. Kayak dibawa coba kumaha coba ieu. Lagi perkosa amrun Nabi. Lagi bawa ka dieu dengan ka. Ayo cek itu dacong jeung damsu aran anak-anak buah emak teh. Oh eta teh. Kita neangan masalah emang ge masalah. Bawa diseseret, mulama di siang ngilu tincakan cirah ge. Kalau digebugan heula eta teh coba abdi diseraran di itu gara itu. Tong ceurik ah kos barakat soek begeus sia ceurik ah. Sedih tidak amalan anu mencerita di heula di kue heula abdi teh. Cenah merah ada gulis ya tong ngerakeun aing gitu. Malah itu tuh digantung ge harita teh. Aran neng sasi. Abdi masalah. Aduh ampun. Jong, su. Kadia. Ieu teh kumaha pikiran mana si teh di ka mana mantong ieu Naon. Enak nih teh. Akan ditaneangan masalah. Kan masalah geus kapan ya? Eta masalah. Iya tanjeun masalahna mah. Ieu arana masalah soten. Masalah kan ya abdi namina. Ieu aya soten maneh teh cenah nyieun masalah lain neangan masalah. Nyieun masalah. Jadi ieu maksudnya kudu nyieun masalah lain neangan masalah. Emang aran cenah ieu masalah. Ai maneh nyiksa batur eta meni kuat gara reuneuk. Tarik ulah di tenggulanna Kana mah bodas gitu. Itu bener masalah. Heuh, kana di ngaranna salah. Oh bener itu masalah buat lu. masalah beureunnan. Kuat gareuneuk coba eta hidung kuat hararideung. Nyalain geuneuh eta mah sidung kieu tadi nawe tutup. Si tadi ka mana si tadi? Minta tanggung jawab we eta mah kama. Eta mah geulis abdi teh ku sabada kusuk-kusuk banget teh tadi teh jadi goreng kieu. Coba hayu urusan aku mah ya. Aku dia malah misalnya sih ngono yuk diseret bukan abdi jadi Apa kecil. itu tuh nu hayangeunana mah jar teh keukeul geulis cenah. Sudah geulis tadi pakai tempona nya. Abdi ada mari pelaporan Ari itu mah ye jelemana ye matana geus surem. Majar teh geulis pukul banget na kewas jantung cau. Ulah. Jadi maksudnya mana rek kalu? Arek pernah mah abdi mari laporan. Arek laporan ke Amil bukan nama geus. Laporan ke Amil. Wah, iya gara-gara. Ayo, Laporan ke Amil. maneh ayeuna duaan kumaha dihukum. Angkat. Dihukum. Ayo, salah. Ayo siap lah. Siap. Siap selama.